ritual wajib baraya sebelum ada saung. Nah, camping Sunda 35 genep. Kopi heula mending ge tenang. Nyantap. Nah, asal mari ngadambel saung gitu nya. Ya abdi kalau asal ngadambel naon? Bubuk tanapi perangkap udang. Soalnya pamewangi di center teh di dia aya udangan. Mudah-mudahan anu nyangutnya. Aing di pelak masukan gitu. Bismillah we ieu mah.
Ini mah disebut teh poh-pohan bukan di lemur baraya mah. Raos pisan ya teh Kang Esa sambal. Mantap. Bedo pokona mah. Baraya yang eksploran kebenaran dengan aya pedamungku jeung lalap meureun sugan aya dari rancangan sanes lah susuganan gitu nya koncan poek da liwat mangis asak tuh antep kene ya bari neangan eta nya deungeuna da di warung eueuh di dieu mah di mana turun deui ka Lebak Korea bener. Lain ke Korea jauh nak, duitnya. Tak iya baraya, kurang oseng kembang gedang baraya ya. Alhamdulillah tas wawartos dah kanu gaduhna. Asli. Iya raos baraya pamedi oseng ya kembang gedang. Jarang-jarang ya teh. Dan kieu mah non moal gedangan. Lantaran ieu mah jalu. Karayunan ya. Jalu ieu mah. Jadi dinu gedang teh hiji gedang teh aya jalu aya bikangna, binihna teh. Tah ieu mah jaluna kan. Tah jadi anakan. Taos ieu mah baraya. Iya. Kurang oseng. Tiguling, narasi di Soledad. Recuk terus. Nah, baraya. Misalnya bumbu nanya, tadi teh ya, bumbu-bumbu kehidupan, pakai oncom, siapan koseng kembang gedang. Ampuranya, kada aku gorowokan soalnya deket cai, ya sudah gede caina. Tarik pisan. Bedo lah, jamin. Kalau ke baraya lah. Wah te nambi, nangusang lagi ya mah. Masak baraya ya. Kang Jaya dia. Taruhnya asin pedas ngadagoan yang digoreng. Kenapa abi mah yang digoreng? Siap jang gitu. Sabar. Oh. Dia teh makanan mahal baraya. Jarang-jarang pokoknya mah. Saking jarangnya hanya orang-orang elit biasa makan dia mah. Di restoran ge moal aya. Daun gedang, teh kembang gedang. Ah iya peda. Pedo. Pokona mah rumah heula. Peda. Pedo suradun. Nah, pedana asak. Lep. Allah. Pokona mah. Rasa di awang-awang pokoknya mah.
Siap. Sekilas daun nama jika seureut sirih. Mangga buah-buahan. Alhamdulillah itu jalanin beres. Raya, raos. Beresan. Oke, Baraya, berhubung menjelang subuh, waktunya istirahat. Terima kasih buat kalian semua yang udah mampir ke channel Camping Sunda 356. Buat para senior, terima kasih sudah komentar. Buat orang Malaysia, orang Brazil, terima kasih. Salam pedo dari Camping Sunda 356. Jangan lupa saksikan terus Camping Sunda 356 episode berikutnya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.